Penyaji pertama kita kali ini akan menampilkan judul garapan Lingga Suara Carita Sunda yang merupakan sebuah sajian karya yang menceritakan tentang kekayaan budaya Sunda dengan alunan musik dan lagu yang harmonis. Disajikan dengan sebuah kesenian tembang Sunda Cianjuran yang dimodernisasi. Ini dia penampilan dari Egy Seva Nurullah. Selamat menyaksikan. Sampurasun haturan kapara wargi sadayana geuning kumaha kaayaan Sunda kiwari para luluhur sejak ngawangun kahuripan pikeun kahirupan di mangsa nu bakal datang kiwari urang salaku tuturunan para karuhun urang sejak nitenan, ngayonan, tur mikalandep warisan luluhur urang. Ajeg adegna, budi basana, teu narakeun wawanena. Tara ebreh pangartina, teu nembongkeun kabisana. Dina lakuning ayeuna para nonoman Sunda sejak mikalandep tutungkusan karuhun urang ngarumat tur ngariksa budaya Sunda. Dina laku Lingga Suara Carita Sunda.
Sulayang dinyatana titisan degu warisan karuhun titisan degu warisan karuhun sim abdi amitrek ngawi ngawihkeun lagu baheula titilar para pujangga anu ngantun tapakna mangga atuh parupusti kusadayana diriksa di dama-dama supaya tembong alusna titisan degu warisan karuhun titisan degu warisan karuhun sim abdi amitrek ngawi ngawihkeun lagu baheula titilar para pujangga anu ngantun tapakna urang ngan karineangan nu tacan aya ulah lee gancang laas bisi paeheun di jalan
Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Egi atas penampilan yang amat luar biasa.